Listrik 97%. Listrik 97%. Hakikat pendidikan apakah ngajawab tantangan realitas atau henteu? Ya gitu, apakah pendidikan teh berguna henteu keur kahirupan gitu ya. Sakola anu di antara anu dibecakeun di sakola jeung anu dipake kahirupan apakah berguna atau henteu? Kunaon Hilman ngerasa gitu? Apakah Hilman anu malaut? Ataukah aya nu salah gitu kan dina Sistem dina urang bergerak, urang beraktivitas, urang bertindak itu berdasarkan rancangan ide. Makin malam makin dalam. jadi jang ya di Pancaniti aya 3 rahasia anu ieu ulah dibija-bija ka batur. Rahasia kahiji, Mang Ajum lulusan pesantren tapi tara Jumatan. Nu kadua aya Mang Egi beunghar hartana tapi koretna leuleuwieun Balaam ieu mah. Aya nu menta jang sumbangan wae Agustusan misalnya ieu nya Karang Taruna. Teu meres ieu ketika can. Nu katilu terakhir ya. Gelarna teu kurang-kurang profesor. Teu kurang-kurang doktor. Tapi diajak bebersih isu-isu kehese. 3 rahasia ieu anu can kapecahkeun naon sebabna ieu. Gitu. Terjauh jeung pembahasan orang keur dibahas. Iya jadi semacam realita nyata di dusun Pancaniti. Kumaha tanggapan kira-kira soal agama we heula ieu mah. Naon nu jadi masalah kunaon Mang Ajum urusan pesantren teh dekat Ajum. Eta nu kahiji heula nya pembahasanna. Apakah ada persoalan secara individu di dalam dirinya sendiri ataukah memang dia tersep ngadengi khutbah nu eta-eta keneh. Misalnya ieu mah. Ataukah seperti itu mah? Ayeuna ngobrolkeun ka batur ngagibah. Mau asup lagi bah ieu. Ieu mah rahasia kudu dibejakeun. Pemerintahan ayeuna kamari mah teorinya. Teori. Berarti ayeuna studi kasusna. Tadi kasusna ayeuna mah realita di kenyataan. Di kenyataan sih kumaha hayang apal supaya engke mun aya solusina dibejakeun ka Mang Ajum. Bener Gitu. Jeung dibejakeun ka Mang Egi. Kira dibejakeun ikono saja. Solusina ieu mah lain omongan nya gitu. Cikumaha cik Ujang. Soal realita pendidikan heula we mah nu gelarna panjang, sosialna minim. Kumaha cik Ujang ieu mah. Cijang Hilman. Pendidikan itu kumaha keadaana sih keur sakola keneh Pak Ujang teh. Ningali tina pendidikan ayeuna. Hakikat pendidikan apakah ngajawab tantangan realitas atau henteu? Ya gitu, apakah pendidikan teh berguna henteu keur kahirupan gitu ya. Sakola anu di antara anu dibecakeun di sakola jeung anu dipake kahirupan apakah berguna atau henteu? Ya secara hakikat secara ide mah meureunana. Naonnya? Justru pendidikan itu adalah untuk humanismenya, untuk manusia itu sendiri. Tidak mungkin pendidikan untuk hewan, untuk bukan mungkin aja ya pendidikan untuk tumbuhan tidak, tapi justru untuk manusia itu sendirinya pendidikan. Maka diukurnya suksesnya atau tidaknya pendidikan itu bukan dengan nilai-nilai, dengan angka-angka, tapi dengan kondisi yang terjadi pada manusia itu sendiri. Gitu. Jadi tadi kunaon profesor terus kemudian ilmunya tinggi, ternyata pada toh hasil dina atas kehirupanna dampakna naon pisan, berarti tanya nyata gagal secara pendidikan. Gitu, karena tidak sesuai ya. Nah, antara ide dengan kondisi nu aya di realitas.
Menurut saya nya, menurut Abi sendiri eta kegagalan pendidikan. Salah satunya ente bisa ngajawab tantangan kehidupan. Kumaha kira-kira misalnya tanggapan soal berarti hakikat pendidikan nih banyak. Jadi arahna karena mempertanyakan hakikat pendidikan ya. Nya, Hakikat pendidikan ka mana merenang. nya realitasnya kemana? Realitasnya ka mana gitu. Oh, Misah gitu. bisa. Bahkan antara diajarkan di sekolah lagi ujung-ujung nama si gana teu kapake karena kehidupan teh gitu. Jangan berarti nya pelajaran-pelajaran di sekolah gitu orang aja diajar ieu ternyata pas karena kehidupan asan teu kapake hiji-hiji aja gitu. Gitu. Kunaon Hilman ngerasa gitu? Apakah Hilman anu malaut? Ataukah aya nu salah gitu kan dina Sistem dina sistem kan eta udah pertanyaan. Kira-kira naon tah? Dua-duanya eta menjadi salah satu faktornya. Tapi jangan ditinggal ide ya gitunya. Bahwa kan pendidikan seharusnya itu dibangun dari bawah. Bagaimana pendidikan menyiapkan anak ya, sebenarnya di pembahasan di awal kan menyiapkan seorang anak gitu ya. Supaya ente malawan kena pendidikan berarti dari awal pun pendidikan secara dasarnya geus gagal berarti untuk menyiapkan anak untuk dididik. Nah, ditambah dari kondisi pendidikan saat ini nasi dia gitu. Emang kumaha Bodi? Ya tadi nu cek abit teh ya, bahwa tengah jawab hiji pun itunya dina kehidupan nyata kehidupan gitu. teh asana, tapi duka orang sendiri nu ngerasa atau justru saya sendiri sebagai individu salah memaknai daripada setiap pembelajaran, daripada setiap kondisi di pembelajaran itu sulit memaknai, akhirnya sulit oge ker nurunkeun kana realitas kehidupan. Cicik ujang kumajang. Pendidikannya Ma, hari pendidikan teh pan naon dasar nagena didiknya. Didik berarti kan ngajarkan pribadi orangnya, diri orang gitunya. Lamun misalkan ayeuna tadi cek ujang, ayeuna diajarnya ningali pendidikan teh. obos ieu mah ujang. Cak bos, bener ya. Beura ka lantun ka obos. Mau digaji mana? Tadinya obos ningali pendidikan teh di kurikulum jeung dina realitana bedanya. Ini meureunnan anu di tarima ku obos harita keur diajar jeung ayeuna di realitana teu bisa diterapkeun atau bingung lah nerapkeun kumaha kitu nya. Meureunnan kumaha obos eta mah ningali nanya. Lamun misalkan ayeuna obos ekspektasina ayeuna keluaran kuliahan ya Patahan pegawai. keluaran kuliahan meureunnan lamun misalkan ayeuna keluaran kuliahana jurusan pendidikan agama Islam ya kuduna jadi guru nya di sekolah terus teh di pesantren nyata mah ekspektasina berarti luhur gitu aing ngaran pendidikan mah di mana we gitu ngadidik mah kudu ting di lembaga. Jadi si Ujang Ima tidak mau mempersempit pembahasan bahwa pendidikan nu dimaksudku Ujang Hilman itu soal pendidikan institusi kelembagaan dan keresahan diri. Sementara aku Jang Rudi diperlebar di bahwa pendidikan ini semesta. Sekurang-kurangnya gitu. Pendidikan ini semesta luas. Jadi kita bisa mengaktualisasikan teori di luar di luar institusi ataupun itu terpaut dengan kelembagaan gitu loh. Jadi dina kahirupan terus dina sapopoe meureunnan jeung dulur jeung adi dan lain sebagainya. Gitu pengen yang Rudi. Nah, jeung deui meureunnan lamun misalkan tadi nu dipermasalahkeun aku obosnya. Lamun misalkan ayeuna di realita jeung di institusina berbedanya beda gitulah. Meureunnan lamun misalkan ayeuna ngacu kana tadi kana bahasa pendidikan mah meureunnan lamun ilmu beuki luhur berarti kudu beuki handap. Berarti kudu aya ngariksa ya, ngaca kitunya kana ilmu padi gitu. Berarti kudu ngaca kana kadiri obos. Ayeuna mah teu usum ilmu padi mah, ayeuna usumna ilmu babi. Merunduk menyeruduk. Wah, tapi kamari ge naceuk padiri ge bener sih. Ayeuna jujur. Hese teu jujur
salah, bertolak belakang belakang diri. nurani. Berarti kudu Tabrak kolaborasi berarti. Kolaborasi babi runduk menyeruduk berarti eta geus paling pas eta. Ya What's meureun ayeuna lamun ayeuna aya sistem nu salah ya di institusina. Berarti kudu nempo ya. Ayeuna lamun kaluaran institusi loba nu luntang lantung ya. Berarti kudu aya nu dibeneran. Naon ya nu salah gitu tah. Heeh. Jeung dia misalkan Ai sakola mayar ieu teh. ya nyamayar. Lamun misalkan teu gawe bisa teu digugat sakolana. Kan teu gawe kan geus dibayar supaya orang siap-siap gawe terus orang teu bisa gawe. Hese neangan gawe eta bisa teu digugat sakolana. Tah eta mah Eta mah jeung kudu nanyakeun ka ahlinya. bener. Skip ganti. Terusin Jang. Ya gitu meureun. Hmm. Kumaha Jang? Iya kalau kabeuki dieureun ieu. Kalau ieu pertanyaan aing ka mana can aya nu ngajawab kieu pertanyaan urang tadi. Can konkret jawabanna. Cik kumaha cik ujang keresahanna ieu. Abi kan ada liar sebenarnya mah. Dia beli aya penonton nu milarian Paderi. Heeh. Ya Paderi ke mana? Oh, jadi Pak Dery nuju dinten kamari uih ti UGM aya aktivitas di Jogja nya Yogyakarta nya. Terus langsung ka di kampusna nuju aya naon kopertais gitu meureun nya. Juga pengecekan meureun nya. Yang intina mah gitulah jadi Jadi tiasa syuting. teu tiasa ngaronda kumargi seueur jadwal nya mudah-mudahan pidoana beun sing narasehatnya benernya gitu. Jadi kita memang ngulas pembahasan naon nu dijabarkeun ku Padari dan ngalanjutkeun saeutik bahwa sepertinya ada yang harus diperdalam lagi setiap momen dan poin-poin pembahasan kamari. Salah satunya tilu kriteria. Tadi rada saeutik nyimpul. Bisa jadi urang nu salah atau lembaga nu salah. Bisa jadi dua-duanya nu salah atau bisa jadi salah satu nu salah kan gitu bener ya. Nah, itu masih kena jadi dilematis. Mana kira-kira nu jadi persoalan pokok nu sehingga semacam tidak ada efek pengaruh karena kehidupan realita nyata gitu kan. Ayo mah jadi emot ieu sih. Baik ka mana we nya? Balik deui ka pun guru. Jadi orang bergerak, orang beraktivitas, orang bertindak itu berdasarkan rancangan ide. Bayar ada filsafat. Baik. Rancangan pikiran. Begitupun aktivitas bersosialnya ya, termasuk karena mencakup karena persoalan iya. Ayeuna misal tina konsep waktu mangkat isuk-isuk jam 7 beres jam 3 gawe teh. Itu berdasarkan ide pikiran anu geus dirancang. Dasarnya tina naon? Ya eta mah entah itu tina psikologisnya. Karena jam 7 segar, jam 3 geus mulai parem, lelah sehingga yang geus Jam kerja teh sakitu. Aya oke. Sistem sosial dimulai pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu dirancang oleh ide juga. Nah, disinilah yang disebut epistemologi teh aya. Dia disangkana epistemologi teh pembahasan anu ngawang. Padahal adalah pembahasan yang epistemologi adalah sesuatu yang sering kurang temui dalam kehidupan sehari-hari tapi tidak terlihat. Karena kan terlihat kurang mah cuma tulisan, yang terdengar kurang cuma kata-kata. Tapi tidak menyadari bahwa orang rutinitas sehari-hari itu ternyata dirancang oleh basis-basis epistemologi. Kayak nyambung kadinya ya. Ya, benar. Nah, pertanyaanna
dirancang sih aku mah kurang hirup enak tanya itu menurutnya Pak. Jadi nu ngaranna aya nu menggunakan satu mata, aya nu menggunakan dua mata. Nu satu mata iya hanya melihat dari sisi luar. Misal berjalannya pendidikan itu hanya menggunakan satu mata. Kunaon misalkan orang pendidikan tuh selalu menjurus karena pekerjaan. Karena epistemologisnya materialistis. Kenapa ente memandang bahwa pendidikan itu tujuannya untuk transformasi diri orang. Dari tadina ke apal jadi apal eta minimal lah. Dari tadinya tidak bisa jadi bisa. Dari tadinya tidak terampil jadi terampil. Dari tadinya non karena teh emosional jadi lebih bisa mengelola emosi. Dari yang tadinya tidak bisa berpikir jadi mampu berpikir sanajan saeutik. Itu kan transformasi menuju manusia. Nah, pertanyaanna ayeuna urang pendidikan menjalani pendidikan itu sebenarnya untuk apa? Nah, lamun untuk bekerja mah tinggal asup. Kalau lembaga kerja lain ke pendidikan, lain ke kampus. Udah boga ilmu heula kan. Kan dibere ilmu gawe. Ku lembaga kerja. Ku lembaga kerja. Naon bedana kira-kira? Antara sekolah gitu ya, jeung lembaga pelatihan. Pelatihan kerja gitu ya. Pelatihan kerja. KPK. Ya memang guys mulai kebuka ini antara non. Ya, harus disimpulkan. Jadi dasarnya tadi orang teh di setting dalam sistem yang materialistik. Ya. Pendidikan itu harus menjawab pasar kerja. Benar. Kan gitu. Ya. Misalkan bekerja itu adalah mendapatkan uang yang besar. Itu kan sisi materialistik. Nah, untuk bekerja itu adalah naon gitu, beribadah gitu misalkan. Kan itu Lebih jauh dari Hadirin. artinya perubahan itu diciptakan melalui cara pandang orang anu diubah melalui berbagai macam cara. Eta nu dimaksud epistemologi teh. Dan orang tidak sadar di setting sih gitu. Tina sosial media, tina obrolan-obrolan public figure, tina obrolan pendidik anu asal obrol ke anu aya dina buku pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin gitu. Ya. Kira-kira tadi ngomong naon? Gimana? Menarik kesimpulan bahwa pantas siapakah yang salah dan siapakah yang membuat sistem ini. Jauh tuh ingat. Jauh. Malah mau diganti pertanyaan. Wah. Nah, anu salah, apa yang salah, jeung apa yang membuat ini menjadi terlihat rumit. Jadi nanya kena jadi karena naon ya. Mau karena siapa engke pasalah-salah kabeh ge. Ya. Nah, tapi pembahasan nggak Kak sebelum Kak Cepilman. Kalau misalkan pendidikan itu tidak melulu tentang sistem kerja, tidak melulu tentang efek dari mengisi pasar kerja gitu ya. Tapi juga bernilai, memiliki nilai untuk mentransformasi. Jadi transformasi diri, efeknya kan gitu kan tadi kan. Ukurannya naon? Transformasi diri. Namun untuk transformasi diri, ukurannya karena naon? Tadi minimalna tina teu nyaho jadi nyaho, minimalna. Dari tidak terampil jadi terampil. Dari tidak bisa mengelola emosi jadi mengelola emosi. Berarti itu karena tindakan juga. Oh iya. Tapi bedanya kan iya kan karena pasar kerja. Balik lagi karena urusan feedback materi. Bukan transformasi jiwa itu sendiri gitu. Ya. Jadi ukuran daripada tadi soal transformasi diri teh meureunnan bisa bermanfaat gitunya. Terbalerea Ya. bisa merean ide meureun ka batur.
bisa jadi gawena bener lah minimal lah gitulah kan istilahnya. lamun pandanganna sebatas nungguan gaji ya gawean tugas nya efeknya kan siga gitu guru ya nungguan gaji sebulan yang penting mah ngerjakan tugas pelajaran iya ngerjakan RPP ngerjakan silabus dan sebagainya yang penting mah ngerjakan eta Bodoh teh nggak harap Bodoh teh kumaha. ngarep kumaha. Kan eta pandangan hanya sebelah mata Benar. tidak berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tanggung jawabnya ternyata itu bakal merugikan dirinya secara etis dan moral itu kan tadinya mikir hanya sebatas penting tugas terjalankan administrasi checklist ketinggal nungguan gaji Jadi ulangan lamunnya konteks hulu jeung hilir ulangan saukur mikiran hulu iya cai ngalayahna ka hilir ya. Lamun di hulu teu bener di hilir kan ngajoaknya iya misalkan banjir bandang misalkan ya di huluna ya jadi ka hilir jadi rusak. Nah guru lamungan saukur menilai semuanya sebatas kerja hanya sebatas kerja gitunya jeung bodo amat ka hilirna siga kumaha ya karena rusak gitu meureun. Nah berarti kadenya jang gede oge-nya akibatna contohna ayeuna loba oge kitu berita kitu di sosial media budak sekolah geus SMP teu bisa maca teu bisa ngitung gitu bener. eta kan tadi contohna tina Penting akibat eta cupar kewajiban tuh ya eta Kapanggih aya nama ya masalah utama dina tadi soal nu ditanyakan ku Capilman naon nu salahnya itu ketemu enak. Jadi nu salah itu adalah cara pandang. Untuk dimandatkan ke satu institusi dan tidak dimandatkan terhadap individu. Dah cara pandang salah mah bisa tina individu, bisa tina institusi. Atau orang-orang yang di dalam institusi. Nu mau kebijakan cara pandangna ieu mun salah efeknya ka murid. ya punten iya lain sanes guru hungkul nu jadi koreksi tapi orang sadaya Benar, karena soal cara pandang ya. Sebagai masyarakat sebagai pelajar oke karena itu tamu orang seukur ngisi kehadiran hungkul Salah ya ge. salah oke mahasiswa salah Ulah berharap ngisi absen ulah berharap isuk jadi Einstein. itu bisa eta aneh Pajauh huma gitu mah. Jadi namanya foto jainya lah. baru kitunya di dunia pendidikan teh bro aduh da aing mah sapoe nagenan ieu teh bisnis wae aja so aduh jadi kakaranya ieu teh apa seron lah mana kan Tapi kala ya karatul ki urang ieu. Karatul ki. Paingan candi Allah. waduh aduh yang penting gimmick ya RT Tah candi cabut tinggal iya no paingan aratul. selain nama RT-nya besar tapi Mohon atur nuhun pisan lah pokoknya mah dipasan diskon 5% jangan RT mah. di mana grafika wear Aduh. Katurun pisan jang ya. Pak RT tadi atasan di ala itu Mal cabut baiknya mah. nang was bisnis ayeuna geus ngalayak kawan-kawan Aduh, si Ujang ayeuna kapun guru ka Paderi kadua ayeuna ka Pak RT Nah, tinggal ieu waduh siap pokoknya nama lah aturun kesadayana pokoknya nyanutas ya soal bisnis. Tapi memang benar soal bisnis nama jujur sih itu jang mungkin di sisi keresahan pendidikan memang cara kajawab bener nah nya gitu asana cara pandang orang ya asa keur bersungguh-sungguh diajar tapi karege meureunna nih manya coba tanyakeun ai pas masuk kelas mimiti ya mah ya ngobrolkeun silabus naonnya RKPPS nya mungkin itu lain dijelaskan atau langsung merian mau mana presentasi nah gitu sih kayak gitu ada hari tadi bahas orang buat ngerjakan tugas ge ngan menang ngopi paste orang jadi apa yang diajarkan jang nya gitu jadi masuk langsung dititah ngerjakan tugas meureun nya pindahkeun tina internet karena makalah karena Dibaca. ujian Dibaca, nah gitu. beres gitu jadi ya mah combo adina mematikan aya combo mematikan kieu dosen sangheuk mere tugas mahasiswa sangheuk nyieun tugas di internet dipindahkeun jadi combo mematikan untuk merusak peradaban. berarti tina akar geus buruk karena kembangnya buruk Aduh, kacau ya. nah itu
Jadi memang nu kudu dievaluasi itu lain soal institusi atau individu, tapi cara pandang. Cara pandang mah bisa di mana-mana, hanya salah nanya. Bisa di individu atau di satu kelembagaan sih gitu. Ya, iya lain ngomongkeun sakola kok ya bisa jadi asupna kana bisnis tukang bohong misalkan. Benar. Ya bisa asupna kana Pejabat korup. masyarakat ngeyel dan lain sebagainya. Benar. Karena obrolan kita obrolan epistemologis gitu. Ya, benar banget. Iya kan kasapopoean orang teh kieu nya afiliator gitu nya. Ternyata nu di kapanggilna kahirupan mah pilihat orang teh kayak ada orang sekolah cenderung teh salufur-lufur. Asa bueno kapake afiliat mah lain ti sekolah aja kurang teh kan bener gitu nya. Ya. Layak tah amuran orang mempertanyakan jang naon ieu sekolah sebenarnya. Benar. Gitu kan. Nah, lahirlah cara pandang ayeuna. Jika tadi cara pandang orang kumaha jadi mun pebisnis lain anu curang gitu ya kan. Lamun jadi pejabat lain pejabat anu korup. Harusnya kalau ke wilayah eta sakola mempertimbangkeun. Nu meureun jadi kelemahan we. Tadi deh ya meureun anggernya. Lamun cek rentang. Naon? Poho deui puisina da pokoknya mah enak kieu. Apa yang dipelajari di sekolah itu sudah tidak berhubungan lagi dengan realitas. Pertanyaan soalan siga kieu itu mandek di meja kekuasaan. Jadi memang teu napak. Iya pisahan di urang sekolah SD budakna budak petani. Lingkungan petani. Tapi nu diajarkeun naon? Naon diajarkeun? Aya tuh ngolah pertanian diajarkeun. Malah hasil pertanian diindustrialisasikan. Iya untuk setingkat kaluhur lah ya. Kan henteu. Artinya memang dipisahkan orang tina skill orang teh dipisahkan gitu. Henteu diincludekeun dina pendidikan orang dan eta nu jadi pertanyaan nah bisa gitu. Ya. Gitu Pak. Mungkin tuh bahwa keadaan kan sehingga kita kan jadi semakin bertanya ya. Bagaimana kalau seandainya cuma imajinasi ya namanya. Seandainya pendidikan berjalan di lajur kiri sementara kehidupan di lajur kanan. Benar. Lamun diimajinasikan ya mah. Apakah ia akan membentuk sosial yang ideal? Ataukah justru kalau misalkan pendidikan itu oke, kita tadi sudah paham soal cara pandang. Tapi secara sistem ya di lajur kiri terus kemana gitu ya pembahasan teh hakikat pendidikan teh. Sementara di lajur kanan ya kehidupan nyata terbengkalai. Hirup kan tetap hirup kan secara individualistis masing-masing dan lain sebagainya. Itu kan khawatir juga. Namun misalkan keadaannya sih kayak gitu. Walaupun pokok permasalahannya tadi sudah diucapkan bahwa masalah utamanya adalah cara pandang. Cara pandang nah ini saralah nu kudu dihadean. Gitu aya di kuliah diajarkeun cara pandang tuh di semester hiji. Cara pandang nu bener kieu atau lain gitu. Cara pandang teh nu ideal siga kieu sesuai dengan keislaman misalkan mun agama mah. Namun cara pandang nu keliru teh siga kieu sesuai dengan prinsip-prinsip logika misalkan. Diajarkeun tuh yang Itu bahkan saya nuntut di kelas teh. Ini tidak diajarkan logika curang. Nah itu cenah di rumah. Duh, curang teh asa penting pisan lah prinsip-prinsip cara pandang walaupun merenanan. Ada beberapa dosen anu ngemas dalam bentuk lain gitunya dan tidak disadari oleh saya sendiri gitu. Tapi memang secara di judul besaran cara pandang gitu enggak sana nanti guys. nah siga nama kieu jang ieu nu kapampu abi emang nya. Jadi nu paham ku bapak kieu. Cara pandang anu tadi satu mata itu include jeung diri yang bermalas-malasan. Cara pandang yang dua mata berarti nya binerna gitu meureun. Satu mata dua mata. Cara pandang dua mata mah hanya berlaku pada orang yang
jiwa survivalnya tinggi. Jadi survive. Aing mah bodo amat. Dosen tengah jelaskin itu ge aing diajar. Dosen tengah jelaskin filsafat orang rek diajar. Iya. Dosen tengah jelaskin logika orang rek diajar sorangan yang keluar. Tapi lamun make logika gitu ge pertanyaan kudu dijawab. Terus jangan naon mayar pendidikan. Jadi tetap liar gitu pemikiran teh. Lamun misalkan orang mengacu pada menyalahkan internal bukan eksternal. Kan begitu. Orang diajar logika di luar, filsafat di luar, terus di jero naon. Kan gitu. Sementara orang semayar ka jero. Semesteran dan sebagainya gitunya. Mungkin eta nu rada diliput tadi pembahasan aku Jang Hilman. Memang lain dalam rangka untuk menyalahkan, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki kan. Ya. Sehingga karep teuing ayeuna pendidikan siga kumaha ujang mah lain dewan. Ujang mah lain pemangku kebijakan. Ayeuna mah sebagai manusia biasa diajar we sungguh-sungguh. Nu kapahang ku PRT mah siga kitu. Jadi lamun rek terus ngudag mana yang benar dan mana yang salah itu bakalan rumit. Mending dialihkan karena sisi pragmatisme. Mana yang menguntungkan bagi saya kan begitu. Mungkin eta nu jadi eta menguntungkan ke rentan eta dengan cara pandang sebelah mata. Nah, benar. nya mentafsir Epistemologi dajjal dan epistemologi benar. Lamun menguntungkan dalam tafsir sebelah mata kan menguntungkan sisi koin saja. Menguntungkan teh nya daripada terampil mending terampil kan gitu. Jadi inti nama cara pandang adalah basic anu kudu dipelajari lebih serius Ya. oleh setiap orang ya makanya bukan oleh mahasiswa saja, oleh setiap orang. Pak RT kudu diajar dua kacamata, dua mata. Ya. Ulangan sabelah gitu kan masyarakat teh sinis atau nempo masyarakat teh positif terus. Ya. Ulah gitu jadi kudu balance seimbang antara ruhaniah jeung jasmaniahna kudu hiji gitu. Bukan berarti materialisnya harus dibuang, tapi itu fondasi penting mengambil si yang lebih dalam lagi. Benar ya mah kudu aya segmen filsafat juga nama gitu ya. Kayak soal ngayakeun dina monolog. Kayak nama jam 11-nya sepertos biasa. Iya nah, Sepertos biasa cuang tarikan di perelek meureun kamari geus koordinasi jeung mantan RT Juhri. Nanti hari perelek realisasinya kumaha ya orang persiapan teh karena kan ada divisi-divisi ya, divisi ekonomi, divisi pendidikan supaya realisasi perelek ya lebih gede manfaatnya gitu kan. Benar manfaatnya. Jeung deui memang dusun Pancaniti sakedeung deui jang bakal ngayakeun lomba gang terbersih Ancai. ieu kudu dibawarakeun di dieu. Pancaniti bakal ngayakeun lomba gang terbersih di RT 5 dusun Pancaniti. Hadiahna naon? Hadiahna mah kayak ngobrol lah jeung si Ujang ieu kan obos cenah aja. Iya. Lain Salah grafika wear ditampang sing gede apa di nagang mah. siap Bos. Kadenya donasi panggedena pantau terusnya. Ulah nepikeun ka anggaranna di Mana? Aduh, Anjay, siap. percaya orang RT mah. pan ayeuna mah pejabat mah. Ayeuna dihareup kieu di tukang kieu, Bos. Bener ya. Itu dia. Pejabat Kontrol. ayeuna mah eueuh nu jujur pan tadi geuna. Nu jujur mah hese ayeuna mah. Listrik 97%. Listrik 97%. Kare Bos nya. 99%. Insya Allah bapak manya merenang lamun keur teka rasa merenang kacoceng saeutik merenang digantian bisi emang bisi pahili dina saku aja duit ini jadi naman bisi emang merenang teka gantian Aya tulisanna puguhnya. aya tulisanna puguh ieu di dieu kitu merenang Tulisan pan bisa dimanipulasi Udah kayak suka dia udah keciri itu. pan ngabejangan ka pemirsa. bener. Ayolah berangkat. Itu mah pemirsa atur nuhun Ngihilap. Like, subscribe, jeung share. Pancaniti jeung deui ngihilap IG-na di follow guys gitu teman-teman ya langsung lanjut ya seperti biasa